janjian jeung si Dori di Cisamaya. Can pagi keneh bae, pandi teh gerbang Cisamaya lain. Aing balik ti Mandi Rancan ojek make mogok disingkup. Aing teh tas di Mandi Rancan ojek. Make acara mogok sagala disingkup. Lempang deui aing. Capek tuh rasa lego. Tapi udah gak sampai sih. Temennya kan sok ngaboncang aing. Udah mana nama boga motor. Wih, ada jelema nama itu Cedori teh. Ya Allah. Cedori? Ka dieu ya Allah, geuning kita geus aya di dieu nya. Ngobrol. Si Asna teh lain. Hei, Asna teh ka dieu. Ka dieu urang mang jalan-jalan. Asnati, halo. Sini. Hai, Cedori. Asnati. Mandi bae. Lain ku kitu pan urang janjian di dieu. Heeh. Kan tadi teh kami teh ti Mandi Rancan heula. Ya Allah naik ojek. Tadi singkup make acara mogok. Sekarang lempang kami di ditu. Harudang cuy, harudang. Jos, udah asup bae, Bu. Asup. Mas tahu cuma ini cuma bunghar. Gerbang napa teh Geus bau jalan-jalan dengan uing. Hari ini mah kain batu teh kudu Oh, geus bau asup sok asup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Itu wisata. Ari nyane. Mah itu alus nemen itu. Ya wisata Cisamaya. Ieu teh bogana Ibu Haji Ida. Jadi urang teh lang arulin ka dieu. Geus teu kudu assalamualaikum da eueuh jama. Urang mah hitung-hitung cuci mata duaan. Lain imah lain. Dari rame mah poe Minggu poe Sabtu. Lain imah. Lain itu tempat wisata ieu. Mana mah kuper pisan padunya hona di pawon bae. Makanya kami diajak ke Cisamaya. Keramat tuh deh. Ieu mah tempat wisata. Siku, tempatnya siku. Ya siklu kada ieu mah wisata adem. Ieu mah meuli karcis 10.000 murah di wisata ieu mah pang murah. 10.000 mah murah nang. Ngadanya teh 20.000. Oh, berarti aing nu salah. 20.000 tapi puas di dieu mah. Rek kumaha bae bisa di dieu mah gitu. Terus asup ka dieu ari jama mah urang mah teu kudu assalamualaikum da lain ka imah. Memang surang diwajibkeun ketemu jeung saha uluk salam. Dia aya duduk kaya sih. Ari maneh rek jalan-jalan teh naon dudak kaya aya. Pan sabar Itu si wasaji. Wasaji. Heeh. Can boga Can boga awewe. Sangat can boga. Awewe cacan. Ya lumayan sih gesel-geseleun. Gael-gaeleun Dori. Heeh. Lumayan. Condangannya sudah ayahnya sudah nyelap tadi. Buat tanggal pinas udah nyelap. Aing mah ieu teh make kacamata teh teu jelas nempo teh mending dibukanya. Wow, mantep tuh Cisamaya tuh. Hati ngadenge mah aya urang Baduy di dieu teh. Urang sampeukeun urang kenalan, Be. Ada urang Baduy teh garana lain ahli debus. Ngadenge nama aya beling ge di gael. Ari eta mah keur main debus, ari biasa-biasa namanya henteu tuh cek Asnati maneh mah kitu ari ka aing teh lain ku kitu. Terus bawang kenalkeun bae. Bang kenalan bae Bang ieu Bang ulinan Bang. Jika nama dia Bang. Teras eta na. Nanya. Teras eta na teras Baduy. Ayo. Nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Asup heula Dori. Amasieun urang Baduy teh. Urang asup uluk salam tak ayeuna ka kara uluk salam ulah jiga tadi. Tapi nyanet heula nya. Jadi lamun enanan teh pan nyanet heula. Aduh, anu cerewet pisan Asnati yang enak kampungan banget. Malah ka ieu si cicing di Cisamaya mah damai. Kaluhur, kahandap. Lepaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau buat Nepangkeun abdi Dori. sampai. Nepangkeun abdi Dori. Punten ah. Oh, mangga calik. Giring calik. Iya. Kumaha aja?
Iya, babaturan teh cenah ge mani jenuh di imah teh. Ya cek urang teh hayu urang ulin kaci samaya. Gitu. Lamun hayang rame loba jamaah nya 1 minggunya Kang. Itu ada nama sepi kan naon sepi Sepi Jumat nama. Oh Jumat ke sepi, urang geus ngomong gitu. Oh, henteu tadi teh pajarkeun teh teh imah-imah jelema jegut. Jadi kuring tadi diharap di ditu tuh di gerbang teh. Assalamualaikum sampurasun, assalamualaikum sampurasun. Ari kucu dari dicarekan Kang. Lain imah ieu mah tempat rekreasi. Malum ada abdi mah pan alamun rekreasi teh ka mall. Tara-tara ka kampung kieu. Wajar kampung imah. Punten sih cenah nu ti marana ya sebenarnya. Macak akang nu ti tonggo, tatanggi di dieu ngan ieu teh daripada jenuh diajak ulin ka Cisamaya tah ieu jalmina. Kang, hari abdi mah ti Cijoho, wewengkon kota di Kabupaten Kuningan teh ya. Ngan ngan kapeda abdi diajak ka diku. Si Dori teh kenalan di Facebook si Ece teh. Ngomong-ngomong tos di tiket acan teh. Nganawi can Kang. Pan dongkap ka dieu teh nya bade tumaros ieu teh. Gitu. Emang tiketna sabaraha? Akang, bapak, mama, ta ua. Ari nu entos mah Bu, ce 20.000 nu lebet ka dieu teh. Ngan cuma ri si Ece jeung si Teteh teh rangda tah parawan. Bayan anak. Terbantu rangda teh parawan obat. Kieu bae, kami kan boga salaki geus sakukeun narangda. Suga dibere gratis. Hari nyane salaki dipunikeun. Pan hayang gratis, lumayan 20.000. Obat hari kita nya Dori teu kieu-kieu. Urang teh kudu diakalan. Bongan mana nanya rangda ta kumaha? Akang, abdi teh rangda, mana amang ka dieu teh. Adi eta geuning rangda mah gede pisan. Teu nyangka dikira serang. Akang, ulah sok ngomong kitu. Kajen rangda ge nu penting mah bisa nyepet. Ampun eta si Ece nyepet naon aja. Aduh, ieu pertanyaan nyepet naon cenah ge. Dori, aya model kitu diomongkeun ulah. Nya nyepet naon cenah jauh punya teh. Eta nyepet etana. Ngarti henteu nyepet etana. Kateges. Kang, terang henteu nyepet etana kan gembleng kieu mah nu penting nyepet. Oh, pantesan. Seletingna muka teh arana nyepet ada teh meureun nya, Bu. Eta ngarti aya namanya asnati. Nya kelu letah kami. Ih, kami mah geus apal nyepet. Ai nah urang nu jadi gareta kieu nya ce. Nya, Mang. Mohon. Naon ieu abi jadi gareta kieu? Sarua mang urang ge. Jadi gara retek teu pararuh kieu. Bener. Boro-boro si AA jadi gara retek itu urang ge gara retek kita. Merinding getek nya asna. Getek urang ya jadi minu getek. Jadi gara retek kieu. Heeh, nya getek itu as. Buah mah meureun rea tahun hileud tahun. Hileud tahun gede jempol. Jeung deui ngarasa kieu nya. Ngarasa getek. Merinding aing mah tuh saking getek. Bisa nahan. Kamu kami mah merinding disco. Ieu bulu punduk teh udang kabeh. Saking gatel-gatel getek-getek nah. Itu sih gara-gara itu tuh si Akang baru getek kami teh jadi kabawakeun. Kang, ieu urang jadi gara retek kieu kumaha ieu lamun bakal keluar. Saya ge kitu. Gua keluar ka mana ieu? Geus eta mah nyerahkeun ka si Akang, ku ngajak si Akang bae. Hayu bae saya mah, kagok lah. Coba tong tarik-tarik ya sing kada kadinya. Mohon. As. Aing mah itu tunggir teh jadi gara retek kieu kumaha nya? Urang kaluar ulin be, kaluar. Heeh. Gara retek. Bujur aya gara retek. Lain ku kitu. Sugan di dieu kelat ku hileud urang. Sok nampo bujur hayam henteu, kumaha tunggir hayam. Eta teh meureun teh beda jiga tunggir aing meureun uget-ugetan teh getek kitu nya hayam ge. Ai ka tunggir-tunggir di bawah. Eta mah seura da kabeuki. Lain ku kitu di urang kumaha. Pengajak bae be, ambil gratis. Ajak Andi. Keluar ngobrol nempo-nempo di Samaya. Ieu sing direkawaknya nya teh. Ih, aing mah jago silat ulah khawatir maneh. Jadi lama-lama direkawak teh urang rekawak deui gitu. Ya ulah. Ari nya mah hayang dadnya nu garetek
nya ayeuna namun direkok nya lawan deui. Pan karetek oge katunggir-tunggir cenah karetek. Bisa ayeuna mah wang lawan kitu bae, da manehna ge bising getek. Aning kedernya manehna garetek henteu nya. Geus wang silidik heula. Ye, ibu teteh bilih badai ameng ka handapnya wayahna. Eta lebetna karcis. Namun si ibu di dieu nya wayahna mending ameng jeung ka ditu. Amangan ka mana, A? Kebon tiwu caket di dieu ge, Bu. Ari si ibu garetek teu, da urang mah geus garetek itu. Aduh, rek diajak uling ka kebon tiwu keur ngeukeur puguh kita tadi ge aing teh garetek, makana katunggir-tunggirna garetek. Nah wayahna ibu ceu teh Ya. ceu mang tadi lamun bade ka handap wayahna di tiket dari dieu mah aturanna kitu 20.000 aya resto aya omah nyai aya mata cai lamun rek ngiring ka akang ka kebon tiwu kitu da abi ge hoyong jiga mana milu getek kieu kumaha nya cek Dicanda ka kebon tiwu. Si Akang garetek. Ih, geuning kuring ge jadi getek, Kang. Jadi hayang ke kebon tiwu. Aing garetek kieu, komo ieu bujur. Merang jeung getek mah beda. Ih, aku gemet nan ngaranna teh. Aduh. Aing mah garetek sabab aing merang. Lamun dibawa ka kebon tiwu kan meureunnan aya eta, aya merang tambah angon. Henteu suga dipanggaroankeun. Heeh, yuk ajak yuk. Lumayannya gael-gaeleun. Aduh, makan rejek ya nih. Wayahna daripada urang-urang main mending suten. ayo sok tah Benak si hijinya nih, ya. Menang si Akang kene gini. Menang abdinya. ya mohon sok mangga sok mangga milih Ya engke heula. Ke heula cari heula. Itu ge kan sultan. Perang nurutan. Hiji, dua, Ada eleh deui. tilu, menang. Aing bakal menang duluan. Baduy lihat. Gitu. Lihat baduy mah. Hayang digagang eta teh ahli debus nya ngomong. Kadena debus ge api, tapi mah menangkeun ngora kuat eta na. Terserah. Satu hayu neng. Abdi ge menang sutena. Ayo. Engke atuh. Kami yang ditinggalkan dah. Nya pan menang urang sutena. Menang. Geus itu nu hideung jeung nu hideung deui. sok atuh neng da itu tos mangkat ka kebon tiwu atuh urang nuturkeun atuh yuk Orang ke kebon tiwu. ayo mangga ayo Lamun kadenge keur gitu. Mun berenang isin. ayo bae lah Kang I. ayo Ih. urang tuturkeun Oh, Gusti. Ayo atuh, ayo. Penting mah gratis. Yang hei, look. Ngoe. Mak ai ana beuna. Pos tuh ikut ini. Itu tadi tuh dulu. Bau. Udah jengkang lama bah. Udah iya. Duh, kebener aing mah. Nya bener. Geus mulai skill mah bahaya. Sok mending di Akang dulah kitu kamina cinta. enggak sudah lah ikut bae. Makang pada ka mana ya ya? urang di dieu we lah rada deket komo ieu mah di Cisamaya jadi tong ka mana-mana antep si akang itu mah jeung si Cece ka kebon tiwu mending ngene di dieu Tapi kena- halus Karcisna kumaha, Kang? gampang mah diatur Ya udah deh, terserah Akang bae lah. Yang penting mah gratis. tuh halus pan yang aya di dieu Allah. Itu pengelolana Kang. Apa pengelolana itu? nah ieu teh nu gaduna Bu Haji Ida dia teh Oh, urang Jati Bening nu ngelola nu ngabangun ieu dia rek di dieu konsep tempat wisata ngan berbasic budaya oh tadi Sundanya. aya Tegung Tiguruk Baraya aya hiburan Oh, aya teh aya kopi oke. terus aya dahareun tradisional nu kana itu konsepna konsep ngahiji jeung alam lah gitu Oh, omah nyai baranti meeting terus di geureunana aya
omah komunal. Biasa disewakan gitu. Biasa yang memang sudah disewa. Jadi konsep dia nama back to nature lah. Oh, kembali Di ke bangunan- alamnya. Di bangunan kita tak batu nukar dia disesuaikan gitu. Tapi resepnya kan biasa Namun, kanggo dikir. sama Terang sama mangkun kijeng si Ece tadi mah Oh, pengunjung. iya. Urang mah ka dieu bari wisata. Nah, gitu. Nah, ieu omah nyai Oh, dia iya. barang di sewana kanggo keluarga, itu komunal hiji, komunal dua. Oh, Emang di konsepna itu namun sih. kayak program nu namina healing forest. Oh, ini boleh. Semacam terapi lah gitu, terapi untuk kesehatan, tapi aya step-stepna Makan mental ya. kesehatan mental, kesehatan fisik, ya salah di tim kedokteran. Terus nu dikahandap di batas musola bangunan. Oh. Di musola ka ditu eta mah ka alamna murni ketika mata cai. Oh, aya mata cai. Oh. Aya mata cai ageng. Mata cai samaya namanya teh. Eta khasiatna kaon, Kang. Lamun urang ngeueum di dinya. Rasa Rasanya ieu teh mimiti ieu tayu musola batas ka ditu teh aya bangunan naon jadi diupayakan sa natur-naturna lah gitu nepi ka mata cai handap mah bisa ka urang ngomong ka handapnya. handap ka Eta ari healing forest. Karena kumaha sih cenah sok aya nu gogorowokan cing contohna tuh kan. nya eta mah aya sabaraha step sacan ka handap teh dites heula jantung darah rutin kesehatan terus step ka hiji teh sereak ngalupaskeun ieu gitu ngapaskeun naon ya pikiran naon di jero hati urang. Lamun ngagorowok hayang kawin bisa. Eta mah beda deui eta mah. Maklum, can sold out. Aduh, resepnya di teh musola. Wah, Ya, oke mau dibangun deui kan? moal dia makan apa mah. Dulu. Nya asa di negara mana gitu. Zaman baheula ya, zaman karuhun duanya. Kali bantah hejo sadaya segar mereka naon. Tangkal kapundung teh sih kan? Aya tuh, eta kapundung. Tuh itu kapundung. Itu masalah kuring kan keur leutik sok mulungan kapundung gitu. Bagi kapundung asem-asem kumaha gitu. Kan ada teh mata cair. Mari jeung eta si Ucu Dori tadi geuningan gagal kasih Frankina ka anu tah kebon tiwu nya. Cocok juga nama duaan. Cocok. Zamannya duaan menang, shoot menang Mang Panti. Cedori menang, shoot yang Sydney. Tapi dengar ge. Lumayan. Terus ieu naha ih. Ih. Kayak kunaon? Kayak jaket akang. Lamun gitu mah sarua atuh saya ge karetek. Mahnya. Nya sami ieu ti tadi. Jadi kumaha tuh? Bukannya solusinya kumaha geuning. Lamun gitu mah orang bisa silih garetek atuh urang. Atuh, kumaha eta lamun si negara teh gitu. Ayo, Ya silih garetek kira. di garuan gitu. Bae ayana cuang nonton video YouTube Baraya Salembur. Kada hilap subscribe, like, Komen. Baraya Salembur. Oke.